tarik budak daripada ece. Ieu aya ibu-ibu nu teu ngajawab jiga nu keur garalonya. Aya ibu-ibu nu keur galau aya. Nu teu boga duit aya. Nu keur mikiran salakina teu usaha aya. Iya, nu boga hutang aya. Sakali deui abdi macakeun salam ibu nu ngajawab nu boga hutang muga sing lalunas. Nu tarik amin berarti nu gede tanagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Teu aya deui kalimat nu pantes dipanjatkeun dina wengi ieu rasa syukur ka Allah. Nu syukuran lain Bapak Haji Suhana ini nya. Sanes Bapak Haji Suhana Lungkul. Kalabat jemaah ibu bapak ka dieu ge ieu teh urang keur syukuran ka saha? Ka Allah. Ku kalimat syukur ka Allah urang maoskeun heula sadayana alhamdulillah. Salawat salam ka baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maoskeun salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mukadimah ngiringan abdi kanu ti payun patali waktos dina jam abdi parantos tahu setengah 12 kirang sajam setengah. Abdina ibu ieu teh tos capek tadi acara di Cirebon bada asar abdi diwaleb dugikeun ka jam 5 teras ka dieu biosnya teu naroskeun oge. Ieu mah ngumumkeun ami arunina sadayana. Subhanallah. Ibu punten tos lami calik di dieu? Ridho tapi ikhlas. Teu aya nu maksa. Bade naon ka dieu ibu? Bade neangan ridho Allah. Bilih teu percanten jeung teu uninga sami Haji Suhana abdi ge jauh di jugjug anggang di teang ka dieu teh rek neangan ridho Allah. Ngan ayat amahna abdi mah ceuk ka dieu sajaba neangan ridho Allah teh abdi mah rek neangan amal ceuk aing amplop naon saya tama mitnah abdi mah ka dieu teh rek neangan amal geuning rek neangan amal ibu da abdi mah hayang amal sabab lamun abdi meunang amal pasti abdi balik ti dieu meunang doa lain duit. Astagfirullahaladzim lain aja kana duit teh ngejok pisan ya. Oce hayang duit teu? Ibu butuh duit? Gitu. Komo awe zaman ayeuna mah da alus ka salaki oge salakina lamun keur loba gitu. Awe urang Cikeleng mah teu beda we jeung awe di Parigi. Duh, kasalaki gaya alus teh lamun salaki gede setoran. Jadi kumaha setoran? Awe ayeuna mah jiga angkot. Aya dibere duit 1 juta mah ku salakina teh mun nikah sarena ge ngadangkat jiga bakakak. Ari dibere duit 5.000 mah nya ngeyeng. Ditoelan teh ku salakina mah arek moal cicing mah harudan. Da eta teh gara-gara naon ce? Abdi mah ka dieu teh neangan amal sabab lamun meunang amal abdi balik pasti menang doa. Budak menit seurik. Ibu ngajina urang singkat padat melekat nu penting tong poho balik ti dieu urang nyanda ilmu anu manfaat apa geus dibere eta berkat. Ruas abdi mah tadi teh sugan ngaji teh di dieu teh geus bubar aripet dongkap ka dieu teh ternyata sambutan ge teu acan. Peda di ditu aprok jeung barudak laletik tah mawa keresek ieu berkat. Eta budak balik teh heula meureun atuh ku Haji Suhana geus dibere berkat. Eta budak mun dibari sholawatan. Shallallahu ala Muhammad balikna meunang berkat. Anjakal guning saeutik meunang dileg-leg ustad. Astagfirullah. Kajincang geus dipitnah eta ku budak
gara-gara berkat. Subhanallah. Tapi dak ketang Pak Haji Suwana punten masalah berkat teh jiga teu sabaraha tapi sok matak jadi pasea. Mumun kamari abdi ngaos ibu di babakan Ciparai di Bandung 2 jam ngaos teh eta datang ka bumi salaki teu beunang ditanya meunang 2 jam abdi pasea jeung salaki. Kunaon permasalahanna peda abdi balik teu mawa berkat. Misalkan abdi tas kulin peda abdi balik ngaji 2 jam abdi teu ditanya ku salaki rongkah pasea. Biasana meureun dina bagasi teh sok pinuh ku berkat. Ari ieu kosong jadi baeud salaki mata Pak Haji Suhana abdi mah daripada engke kudu pasea deui jeung salaki mending ribut di ayeuna jeung Pasuhana gitu. Nu dipihormat kersana MC penertib wanci panata calagara. Nu dipihormat para alim ulama, para jengan, para kiai. Nu dipihormat manawi aya Bapak Kepala Desa, aya teu aya? Bapak RT, Bapak RW, jamaah sadayana, ibu-ibu, wabil khusus abdi moal tiasa tepung deui jeung urang Cikeleng jeung ibu bapak lamun teu aya Pak Haji Suhana. Margi Pak Haji Suhana teh nu ngonang abdi sekaligus nurek mayar abdi gitu. Atuh ucep piraku digawe teh di buruhan. Mancep Pak Haji Suhana Bu Haji cenah tong hayang di buruhannya ayeuna mah kadua kalina anggap we baraya. Ai cek abdi punten Pak Haji wayahna keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Da abdi mah usaha bayar we sing gede. Subhanallah. Berarti terus 2 kali sareng Pak Haji Suhana ti payu nuju Walimatus Safar. Ayeuna tepang deui sareng urang Cikeleng daramah Ibu. Alhamdulillah. Bapak daramah. Saeutik menyorak nanti. Teuing da kalaki masuk kitu cek mun kana udud sok rariweuh. Kana dahareun sok riweuh. Giliran ditanya mah Bapak damang. Bingung dah. Ini disebut ceng-cengan da usik atuh sokra. Ai ditanya kalah maroloh we kieu. Marolong jiga nu barogoh nyorak henteu. Atur nuhun Pak Haji Suhana punten akan sound system tong diehoan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Iya neng santri. Hah? Santri mas santren di mana neng? Subhanallah. Gaduh budak ibu ayeuna di pesantren aya Bu? Aya. Aya budak ibu nu ayeuna masih di SD aya? Teang atuh sina balik peuting ya teh Bu. Karena kunaon budak sina cicing di SD. Walau di tengah riungan dia bangga ya aya bauran kali santri. Neng sing bangga jadi santri. Ibu lamun boga budak ibu di pesantren betah kudu atoh. Tong nyeri hate, tong gengsi, bisi kubatur di poyok pedah budak di pesantren ke. Justru budak ibu nu di pesantren ayeuna mutiara yang tersimpan untuk di masa yang akan datang. Isukan mah Bu jelema di akhir zaman teh bakal hanyakal tina bodohna. Hanyakal tina kabodohan dirina, rek salat teu apal ilmuna, rek ibadah teu apal ilmuna, hayang ibadah haji jeung umroh teu apal ilmuna, rek kasaha naroskeun geus teu aya kiaina, iwati nanyakeun ka budak urang nu ayeuna keur di pesantren. Subhanallah yaumul rizalul ghad, santri budak nu aya di pesantren adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada kemana ia akan? Mudah-mudahan si akan sehingga diterima iman Islam naik. Subhanallah. Ibu tos dikasihan ngaleut teh acan. Alhamdulillah abdi ge itu aya di payun 2. Ngan teu aya pilihun herang ngumpul eta. Itu Pak Haji Suhana teh nganggap buruy meureun kabeh. Pak Haji ieu riungan syukuran teh yakin ibu riunganana dimulyakeun ku Allah. Jadi berarti Pak Haji Suhana teh ieu teh pamaksana teh sami jeung abdi. Pak Haji mah enjing bade launching buka ieu toko, abdi mah enjing teh ibu bade gaduh acara ngecor masjid Az-Zikro. Idua kisadayana kalau satu udah mau deket mereka nganyuk semen kan dia ya.
mah tadi teh mewat teruk ka dieu teh. Enjing karasan abdi bade ngecor Masjid Adzikro. Hapunten panginten Bu mun kapungkur abdi teh acan gaduh minantu, ayeuna mah abdi tos gaduh mantu. Mantu abdi ayeuna nuju nganung 3 sasi bade kaupatna piduana hoyong disehatkeun anu ngandungna oge nu dikandungna. Sengaja ku abdi teh akan disimpen di Pangandaran neraskeun perjuangan abdi margi abdi sok kaluar wae jarang aya di rorompok murah kali anu ngaos lumayan alhamdulillah seueur mung kanggo sarana pendidikan dina berjamaah sareng dina tempat ngaosna tos kirang layak pake mawi abdi la haula teu aya daya teu aya upaya abdi nyangakeun ka Gusti ya Allah abdi dibere milik ti Gusti ku abdi rek dikagustikeun deui nya di antawisna abdi ayeuna nuju ngeureuyeuh ngabangun Masjid Adzikro sareng majelis Madrasah Diniyah Az-Zahra geuning Dikro Jahro putra abdi ageng Dikri janten Masjidna Az-Zikro putra abdi nu kadua istri namina Zahra janten madrasahna Az-Zahra enjing bade ngecor piduana Bu abdi tanpa ada proposal teu ibu abdi sugan kaditu ka dieu estu ladang dakwah pikiran ayeuna ge jang bajring untung aya nu ngonang ngadadak ka dieu Pak Haji Suhana gitu alhamdulillah kita henteu Pak Haji intina nyuhunkeun doa ti sadayana hoyong dilancarkeun proyek abdi nuju ngabangun agama Allah ku abdi dikaallohkeun deui ieu Pak Haji oncing enjing bade muka disukuranana dari diawalina luar biasa ku pengajian mudah-mudahan awal ieu launching enjing sing berkah usahana Pak Haji ya robbal ibu kabita teh gaduh toko jiga kieu eta nah teh euceuk ai batur Pak Haji coba di ditu usaha di dieu geus usaha deui ari kurang tong panasan ku milik batur iya nu Pak Haji nu batur lain nu urang anu urang lain nu batur da urang mah sok salah atuh da nu batur dipikirkeun batur nu meuli motor euceun ngebul batur nu meuli termos ini nu ngagolak batur anu meuli kulkas euceun nu begang ya Allah ieu teh kunaon pamajikan teh awakna meuni begang-begang teuing dipariksa ka dokter ternyata ibu cager eta pamajikan akan panasaran isuk ngarek dibawa ke rumah sakit di rongsen ternyata dina gambaran rongsen aya kulkas tatangga si eta mah geuring begang teh mikiran kulkas batur awas euceuk duh Pak Haji ayeuna di dieu gaduh toko bangunan cek tatangga alhamdulillah Gusti ayeuna mah geuning aya dulur muka ayeuna di dieu toko bangunan rek ngabangun teh moal kaya jauh-jauh nganyuk semen cek kitu alhamdulillah tong sepanasan ku milik batur dunia batur cek da geus diatur diukur ku Gusti nu penting urang rek dibere saeutik loba ti Allah asal barokah keur mah ieu mah saeutik henteu barokah disamper ngaji mung boga kongkolong panjang saeutik teh meni kaluarkeun jangan aja eta sok di dieu aya nu ngabangun madrasah bu eta kongkolong jeung koloncong mending jual bikeun ka ajengan Pak Haji ieu da abdi teh rek maot hiji waktu mah ieu gelang teh ku abdi rek dijual geus dijual duitna 20 juta tah Pak Haji abdi ridho ieu meunang koloncong abdi ladangna dibikeun jang naon bangun madrasah ieu tamatkeun madrasah ngocor ganjaran isukna ibu maot teu panasaran gelang geus dijual geus dibikeun ka madrasah ganjaran sedekah ngocor ka eceu ieu mah dikakeueuk disedekahkeun henteu maot ti heula koroncong ku salaki dipake mas kawin deui ih jabak awewe nya teh bala euceun dina grup WA sok ya Allah yuk ya syukur ka Allah Bapak Haji Suhana ternyata ibu sesuai jeung dina Al-Qur'an A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nutihi ajran adima. Teu aya riungan syukuran la khayra fi katsirin Bu nu alus anu dimuliakeun ku Allah lamun dina riunganana teu aya tilu teh sabaraha hiji amar bi sedekah teu kaasup riungan syukuran ibu dimuliakeun ku Allah lamun teu aya sedekah di dieu Pak Haji tos masihan sedekah tah berkat Bu eta teh geus teh nasi biryani apa teh nasi biryani
di Mekah aya nage ece bisi hoyong sok buka eta teh nasi biryani biasa teh pararanyang mun di Mekah mah eta teh hargana teh 15 real kali 5.000 sabaraha tah ieu mah gratis ieu mah nasi biryani da ka Mekah mah teh ibu atau ongkosna ge 25 juta lamun umroh eta teh paling murah jaba ayeuna masih dacan dibuka duakeun ibu lah ieu wabah teh si enggal teu aya keumnya dunia ieu tempat ayeuna suci geus teu aya jalmi orang Indonesia khususna anu tararoa tuh udah langsung dibuka sih rejemanya cicing kek mah dibukana penasaran cenah dibuka tuh nasi biryani amal lebih sodako aya sodako tah alhamdulillah ya di payunan abdi ge aya cai ngan abdi mah ieu duka rek di pasihan kieu teh duka moal ya mudah-mudahan we aya amal lebih ma'ruf yang kedua ibu dina ieu pangaosan teh dina syukuran ieu aya pangaosan punten ceuk eta di tukang kunaon ngarecok keur buka nasi ya lain teh kadunaeun lain teh sanggupeun mayar Pak Haji Suhana ieu syukuran launching tokona nanga pongdut lain teh kadugaeun ceuk sok aya di dieu pongdut naon ari pongdut teh lain ari pongdut teh jelema ompong bari genut teh ceuk atuh da loba sok dipake mayar pongdut mah 50 juta ceuk jeung artis antura abdi mah pangaosan di dieu Pak Haji modal abdi ibu 5 juta ge nawar Pak Haji ari ngaji kudu lila bari rame ari amplop lemah pret nuhun kita Pak Haji ieu pangaosan aya yang ketiga islahin bainan nas ieu syukuran Pak Haji dilebetan ku silaturahmi barokah keur Pak Haji barokah keur ece keur akang silaturahmi saur Kanjeng Nabi hiji bakal panjang umur dua dekat rezeki amin tong waka amin ece bisi salah niat da bakal panjang umur dekat rezeki lamun niatna karena Allah ibu ka dieu teu ngarasa keprak-keprak ku opat teu ngarasa kepri-kepri ku kiripi karena Allah nah lamun ibu karena Allah Pak Haji karena Allah pasaufa nu'tihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda amin sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad subhanallah tadi ngareos Bu Haji alhamdulillah uih ti Mekah teh barokah bahkan tos daftar umroh kamaringan diuihkeun deui artosna da teu tiasa tak ieu ngan cenah capek di Mekah teh tapi hoyong deui wajar Pak Haji dangaran ibadah haji ibadah umroh mah disebat ge ibadah capek ngan teu aya kakapok jelema teh sok hoyong deui itu leres Bu aya nu kantos ka Mekah di dieu Ibu hoyong Ibu ka Mekah geus daftar encan atuh rek saha nu mawatna teu boga duitna minta ka Pak Haji Suhana hitung-hitung infak sedekahna tadi berangkatkeun ajengan umroh di dieu bagus Pak Haji Suhana ya Allah Ibu ka Mekah Ibu teu boga duit sing kayang yakin nu gaduh Mekah nu gaduh Madinah lain jalma nu loba duit nu gaduh Mekah Madinah Gusti Allah sing kayang dengan nasibkeun Allah ka hiji jalma mah teu hese tatang abdi kamari bulan Februari memeh corona terakhir jeung abdi berangkat umroh jaba geus didaftarkeun haji ti mana duitna padahal aki-aki nini-nini eta eueuh duitna teu boga sawah teu boga kebon syariat ngajual naon eueuh jualeun geuning bisa ka Mekah naon atuh Bu ti mana nasibna gara-gara budak anu bungsu awewe geulis kawin ka aki-aki ngan aki-akina beunghar bos emas begitu dikawinkan budakna ke aki-aki eta langsung didaftarkeun haji diberangkatkeun umroh nasib nu kuat Bu Allah nganasibkeun si aki eta teu heseun sarekat jalan budakna kawin ka aki-aki kabitahan teu Bu bikeun budak ece ka aki-aki loba ece ka aki-aki dicekeleng bikeun ka anak ece pasti anak ece ruksak ku si aki itu kapegah bantu ajar bukan hari ibadah aya 3 atuh Pak Haji Suhana hiji aya ibadah capek 2 aya ibadah nyeri 3 aya ibadah ngeunah ibadah naon cenah Bu neng hei teteh hiji ibadah capek 2 ibadah nyeri 3 ibadah ngeunah ibadah capek bukti tadi Pak Haji Bu Haji
tingali nu tawaf wah ngurilingan Ka'bah diseret ku batur geus kieu geus kitu komo keur maren Jumratul Ula wustu Aqobah ngabalang pea di Mina ibu pas sedek-sedek ibu ya Allah di Muzdalifah keur mulung batu teu saeutik jalmi nu kasara dugikeun ka pingsan maot capek tapi teu aya kakapok aya ibadah nyeri naon ibadah nyeri dihitan Bapak pernah dihitan kan itu si korban tuh Cuk pernah nyeri Ece pernah ngerasakan ibadah nyeri pernah bahkan leuwih nyeri daripada salaki Ece keur waktu dihitan naon Ece waktu ibu ngajuru ngalahir orokan aya bahasa orokan di dieu abdi rek harus ka Ece nuju orokan nyeri henteu Ece nuju ngajuru nyeri henteu nyeri dengarkan para tersangka cik Ece da ngajuru teh nyeri aya salaki Ece lalaki di Cikeleng nu pernah ngajuru nu pernah hamil nu pernah nyusuan aya lalaki di nu pernah men aya mencret deh bapak teh sing apal berarti opat Pak nu teu bisa dipigawe ku laki hiji hamil dua ngajuru tilu nyusuan sok ibu boga budak geus ngajuru bari nyeri nak kabina-bina mata Pak lamun boga budak opat berarti pamajikan bapak mah geus opat kali yang harapan kematian boga budak Ece hiji sekali yang harapan kematian budakna salosin 12 kali yang harapan kematian naon sababna ibu lamun ngajuru nyeri ibadah tapi lamun geus maot dina kaayaan ibu keur waktu ngajuru maotna syuhada maotna syahid kumaha lamun salaki maotna keur udud lain maot syuhada lalaki nu keur udud mah eta mah maotna syuhad mah eta mah ya Allah geuning Ece mah ya Allah nu jadi awewe apa mata Ece kudu bangga jadi awewe urang ka ditu ngabunuh Yahudi fisabilillah perang maot ka sakit jauh atuh jauh ayeuna ibu jeung para pahlawan Republik Indonesia maot di medan perang syahid maotna ibu mah gampang maot keur ngalahirkeun ibu tong nyeri hate bunga sabab maotna syahid subhan naon sababna nyeri atuh da bu sok sabaraha urang pegat tina bubuntutan pamajikan bapak rek teh pegat kumaha atuh cek nu dikaluarkeun jeung sok asup teh geuning gede keneh nu kaluar bener Cak sok nu kaluar mah gede bari gondrong nu asup maleutik bari gundul atuh kita bari Ece moal bisa keluar budak lamun Ece henteu ngahejeun sok kapungkur Bu Haji istrina Pak Haji Suana bade ngalahirkeun budak gitunya ibu sok ngahejeun tah eta salaki osok minuman tuan ngahejeun teu tetangga abdi mah da bade malah satia salaki teh ka pamajikanna keur ngahejeun salakina minum ngahejeun cek bidang teh sok ibu tarik napas bu tarik napas nanya atuh bu bidang mah nya tarik tamang mah Agustusan eta pasien ngahejeun salakina terus pikiran pamajikanna masih kene eta mah geus bolajol orok bidang dia geuning orok teh bau ya Allah kerobi punten Pak matak deh diana Bu abdi masuk mang nyeri hate keun kata tanah lamun pamajikan gawe dicarekan ku salakina berarti eta lalaki teh nganggap sepele karena tanaga awe ibu capek awe capek laki capek awewe nya punya sok budak keur nyusu keneh tengah puting ibu kumak beuka dia beul nyusu budak teu pikeun karehe eta budak geus rehe salakina ai cek ibu teh beuka ieu Pak beuka ieu atuh tengah puting teh parasmanan anakna jeung bapakna nu sabelah ku anakna nu sabelah ku bapakna tapi ka hulu susu teh offset utang dina dada hulu susu dina tonggong ya Allah batak seukeul abdi mah cek ka lalaki ka awewe amok-amokan ari baju hayang kalik make istri ka cadu sok istri ka salaki darat ai udah hayang kalik nyenyot geura duit teu boga dahar hayang kalik ari pagawean dapleh jeung musuh teuing mata punten Pak bedieuna ibadah capek ibadah nyeri dihitan ibu dina waktu ngalahir ke subhanallah bapak dihitan nyeri nganda pas sunatan mata jadi wajib ayeuna mah baheula sunat ti Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
5 tadi antara hiji ngeureutang kuku tah gaduh kuku neng tong diantep paranyang sunat eta teh diponokeun tong diantep paranyang diingu teu pararuguh. 2 sunat meresan kumis tapunten Pak nu garaduh kumis tong sina ngamai juga jembatan leho ngamai ka dieu atuh dahar teh pinuh ku remeh atuh sunat dirapihkeun tah tuh seperti si bapak dijaket hideung tuh rapih ka dieu sunat. 3 pas sunatan Nabi Ibrahim Bu sunat meresihan bulu naon ieu bulu kepek bulu kelek tong narogok kalaki suka rogok. 4 sunat meresihan bulu sayang careuh lamun di lalaki sunat tadi kerok mun di awe dirudut wasnya selamat mencoba betis ya. 5 sunat dihitan eta ibadah capek ibadah nyeri aya ibadah ngeunah nya eta waktu urang nikah ibadah ngeunah sote anyar kawin wungkul da ayeuna mah geus teu aya nikmat aya ge karohah kabingung mata teu saeutik rumah tangga nu pengas di tengah jalan cerai akibat bingung faktor utamana tina ekonomi muhun Bu mata teh dieuna sok Bu tong panasan kudunya baturkeun Pak Haji Suhana nu beungharna urang ayeuna sapertos kieu da sagarupa geus diatur ku Allah tarimakeun nu aya syukuri anu aya intina urang geus dibere sehat ku Allah ge alhamdulillah nu penting urang sehat bari bisa ibadah maot tetap terjaga akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakitulah nu kapihatur ternyata yakin Pak Haji Suhana ieu riungan sangat dimuliakan oleh Allah tos aya sedekah tos aya pangajian aya silaturahmi tamplok barokah keur Pak Haji Suhana dalam rangka launching ieu toko bangunan Putra Mandiri mudah-mudahan sadayana nu hadir di dieu pandoana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala khusus anu didugikeun doana kanggo Bapak Haji Suhana sakitu nu kapihatur mudah-mudahan ieu pangosan ageng manfaat silareung barokahna nanging sadacan jam santri eta tah tah eta tah nu ngacuk biru nu di tukang teh teu di kopiah kadi sekedap dek sekedap wios salat sama kadir sekedap ulah kadir sekedap sekedap lain kan di kopeh we di kopeh di kadir dia cari ke kadir tapi sekelan tuh cari sekelan apa jang sahana mi Asep Muhammad Ikrom. Asep sama? Muhammad Ikrom. Asep Muhammad Ikrom. Subhanallah. Muni bagus banget ya ngaranna. Kelas seberapa tahun? Yuswa? 14. Cep. Badina hari itu tulang wacuk batik. Abah saha itu namina? Saha itu? Itu anu di batik. Abah naon? Abah Imu. Urang mana? Tak eta Ramakna Pak Haji Suhana subhanallah luar biasa masih ada mutiara jang hei tak cepetan kita masuk dia kaluhurkeun nah gitu urang mana? Urang Cikeleng di mana mondok? Mondok hari geuning di seragam kieu ti saha ieu? Oh ngadamel subhanallah cik bade naros sok ngaos tapi osok yang ari ieu teh acara naon ieu teh namina acara naon ieu syukuran naon tukang kaditu geura grogi cenah ya subhanallah ibu punten itu tadi di sana mina teh Asep tepuk tangan heula kami semangat buat cicing bapak aya keneh aya mamah aya aya bapak sok naon damelna di Jakarta usaha di mana ini sih
Dina naon? Swasta. Cep Asep. Da kita tadi teh mun dihusu Cep Asep teh. Bade naros Nabi Muhammad cicing baru aing dilahirkan di kota mana? Di kota mana? Cek di kota mana? Mekah. Di kota Mekah. Wafatna di mana? Madinah. Di Madinah. Wafatna di mana? Madinah. Di Madinah. Di makam kenana di mana? Madinah. Di Madinah. Ari Asep rek di mana? Video. Oh video. Video cenah. 1 gram apa ieu nah kos? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pertanyaan kahiji jawabannya benar. Ku Asep dijawab dengan jelas. Pertanyaan kedua. Ayeuna bulan naon hijriahna? September. Hijriah. Muharram Safar. Muharram. Safar. Ah, meme Safar Muharram. Di bulan Muharram ada sejarah apa? Lahir Nabi atau hijrah Nabi? Hijrah. Hijrah Nabi dari mana ke mana? Dari kopi ke rokok. Di kota naon ka kota naon? Di kota Mekah ka Madinah. Subhanallah jawabannya benar. Ari Mekah ayeuna di mana Cek Asep? Di Arab. Di Arab. Pinter. Tadi mah Bu Haji ngaos di Walad. Di mana Mekah? Di Garut. Iya benar Mekah di Garut. 2 pertanyaan ku Asep dijawab dengan benar. Punten Mang Ecep aya dompet. Bade dipasihan hadiah. Foto di ditu Cek Asep aya foto Parawan jeung Rana. Cek Asep rek milih Rana rek milih Parawan. Rana. Hidup kuat Rana. Tenang Cek Asep da Rana di Parigi mah di Pangandaran terus Cek Asep kitu aya 4 foto. Aya foto Rana 4 ngan beda-beda merek. Hiji aya nu merek KTP kolot tapi pulen. 2 aya nu kijang panter kaki panjang pantat muter. Aya nu Hitachi hitam kaki cihuy. Aya nu Toshiba Toshideung bau. Sapana Asep rek milih nu mana? 2 pertanyaan dijawab ku Asep dengan benar. Cepengan lah Asep. Ya, ku abdi rek dihadiah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sok Cek Asep sateacan dibikeun hadiahna sholawat heula. Bade naon sholawatna? Sholatul we. Sok sholatullah. Naon teh? Mau sok sholatullah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Di Mekah. Wafat di mana? Di Madinah. Di makam kena di mana? Di Madinah. Asep di mana? Rek dicek we. Benar. Tong hayang di Madinah hese. Karunya ka Batur. Jawabannya benar. Jang Cep Asep 100.000 hadiahna. Hiji keluar kaduancan. Pertanyaan kedua. Nabi Muhammad dihijrahkan dari mana ke mana? Cek Asep dari kota Mekah ke kota Madinah. Sangat tepat. Sholawatna luar biasa jelas lantang. Asep sholawat tong aya nongkul pengen dipiwarang. Setiap kapanpun salami urang inget hate senajan lisan ke bahasa dikeluarkan beda jeung hate. Hate tetep aosan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditambah deui Mang Asep hadiahna 100.000 dari intina hayang doa mah eceuk ti budak nu kieu, ti budak leutik, ti budak nu can loba dosa. Mungkin ieu nu hadir di teh di antarana aya nu bersih hatena buat teh ieu Asep. Da beda atuh aya budak ieu mah naon atuh ceuk balege encan sok geus dibreg encan, jabrik encan, jebrog encan, geus gejebrag sukuna dah. Itu jadi Asep intina hidup mah budak leutik keneh doakeun ieu Pak Haji nu gaduh bangunan ieu bade launching enjing dibuka pertama ieu toko sing
sapa paosna aya dina kalancaran. Bu Haji doakeunnya enjing pada ngecor teh intina selama pembangunan Masjid Adzikro sareng Majelis Az-Zahra di Pangandaran diparigi di lembur Bu Haji sing dilancarkeun doakeun ku Asep. Engke bisi Asep hoyong ka Pangandaran, hoyong ka pantai jeung keluarga sok yang Asep telepon Bu Haji. Ku Bu Haji rek dibere tempat namina Pondok Idola. Khusus yang Asep, yang keluarga Asep, silakan Mang Asep masuk gratis keluar bayarnya. Kada eta kuku tah rapikeun tong paranyang kitu. Sunatnya ngeuretan kuku gitu. Atos. Kasep budak teh. Nuhunnya. Ya mik naik di bawah aja. Kemana mik di bawah? Subhanallah, ibu jamaah sekalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Resep aya ngali budak santri teh Luis. Aduh ibu, mata kudu bangga urang lamun boga budak daek ngaji, boga budak urang cicing di pasantren. Sakitulah Pak Haji nu kapihatur kirang langkung hapunten kasoreana. Mudah-mudahan ieu salik ibu dina tempat acara ieu, dina tempat sarajan di alasan ku karpet tapi luar biasa urang hidmah betah komo bari urang tos nyanak berkat. Mudah-mudahan kurang ilmu anu manfaat kacana. Inti hadir di dia mudah-mudahan dosa orang ku Allah dihampura sadayana. Barokah nama Pak Haji sagala rupiah dikorbankeun, harta, tenaga, kesempatan, emutan. Mudah-mudahan Allah nyatat karena amal kasayan mantena di dunia sing penak jeung bahagia, di akhirat mudah-mudahan tepang jeung pahala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hapunten Ibu, ieu geuning abdi tadi ngareneng sareng ieu saha ieu teh? Ieu teh pun Adi pangbungsuna pangkalitna janten abdi 3 bersaudara, Pak.